Anak king, bro, sang harapan hirup ulah loba kemelang jeung kahariwang. Sanajan teu gampang ngayonan gogoda jeung cocoba, tapi sing yakin, sing tigin kanu maha kawasa, pasti aya kamuliaan satulurun cobaan mun seug anjeun mulus bangus dina yang hareupanana. Poma ulah rek aral subaha mun keur panggih jeung katunggara, angguran sing beuki deukeut kanu maha kawasa, da moal kuat nya hareupan karerepet hirup mun teu dibarengan jeung takwa. Anak king, poma ulah talangke kanu 5 waktu, sanajan sakumaha sibuk, sanajan sakumaha capek, ulah loba dingkengke. Salat lain beban, tapi salat eta nu ngurangan beban, jeung ninggalkeun salat justru kahirupan hidup bakal pinuh ku beban. Salawasna kudu pasrah sumrah kana aturan manterna, sabab hirup mawa karep sorangan bakal katalangsara dunya jeung akhirat. Anak king, kade ulah kabawa ku sakama-kama ilu biung kana hal anu teu guna. Pilihan batur ulin, pilihan batur ngariung, pilihan batur hirup, sabab leutik gedena bakal mangaruhan ka salira. Lain ulah wawuh kanu sejen, tapi ulah kabawakeun wawuh mah kudu jeung sasaha oge ngan sing bisa ngaping diri ngajaga awak. Kajen hirup disebut teu gaul, batan hirup salah gaul. Eta kahariwang bapa jeung emak, sok sieun hidup salah mawalengkah. Ada king, mun hidup diparengkeun loba harta luhur kuta gede dunya. Kade kapepene poho kana purwadaksina, sing bisa mawana ulah jumawa adikuna, sing tetep rengkuh ulah nepak dada asa ieu pangaina, sabab mulia jeung hinana manusia lain eta ukuranana, tapi amal ibadah, ucap, laku lampah anu teu pasalia. Ajen kinajenan ulah pipilih, kasaluhureun, kasasama, kasahandapeun ge kudu sarua, ulah nempo raja kaya jeung pangkatna. Kudu daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, sodakoh sedekah ulah poho ka anak yatim jeung fakir miskin. Harta nu didahar seukur jadi kokotor, harta nu dipake seukur jadi bumbututan, tapi harta nu dimanfaatkeun dina jalan kahadean lillahi ta'ala eta nu bakal kasampur jaga. Jeung dulur sing akur, jeung tatangga ulah nyin codeka. Oman, panjangkeun duduluran, kudu hampuraan, ulah nepi ka megatkeun babarayaan. Kudu daek silaturahmi jeung ulama, sangkan di mana hirup keur poekeun kajongjonan aya nu nyaangan ku panggeuingna. Anak king, hampura mah jeung apa itu bisa juga makan hidup ku harta bana. Lain teu hayang nempo anak dinding, lain teu hayang nempo anak reunceung, dalah mah jeung apa sakieu buktina, kan ukur piwuruk jeung papagah nu dibahankeun ka salira. Tong boro dina eueuhna, dina ayana ge banda mah keuna ku beak, tapi pangarti sapanjak daek mawana jeung ngamakeunana insyaallah manfaat keur hidup dina ngayonan kahirupan. Majeng apa teu ngarep dipulang terima ku harta bana, sabab eta sakabeh moal mahi pikeun gantina, tapi nu dipiharep ku majeng apa hidup sing soleh, sing iman takwa, sabab doa anak anu soleh tembus najan majeng apa geus eueuh di kieuna.